Tingali dengan pemandangan namun arah indah. Tingali keluargi-wargi kudur-dur pemandangan yang kene teh. Tinggal ini arah rendah. Maka gantung tingaliun, gantung dengiun cerita abah tah abah ayah di yang kene teh. Lain bohong. Tonton video abah kekerasna mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur sing disarehatkeun ka papaosna dihasilkeun pamaksadanana dihasilkeun pamaksadanana sing kacukupan pangabutuhna urang kalina sing saroes anya hiji kade kita ibadahan kudu utama nama ibadah di sangsi yang kene mudah-mudahan sing disehatkeun ka papaosna ulah aya ririwit jeung berawit halangan jeung harungan kawargi-wargi kadulur-dulur nu aya di lemur baraya aya di kota sing dimudahkeun arusahana sing dihasilkeun permaksadanana diwuwuh ku kasalamatanana sing dipikanya kudununganana mudah-mudahan hirup di alam dunya kenging kabarokahan ngagaduhan murang kali anu saroleh ka ibu ka bapa ka dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota tah tonton video abah sih piwelasna sih piasihna ka abah aya disangnya kenit batu nu ngajejeng aduh katinggalna manisae katinggalna mata gantung tingalieun para hadirin gantung dengeun para saderek nu aya di lemur saderek aya nu kota sadayana dinuakeun ku abah sing bararaja dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin mun alhamdulillah abah ditonton videona si piwelasna tah tingali abah teh anu ngaran Amang Tajudin anu aya dina YouTubean sareng dina TikTok sareng dina Facebook, Instagram ge aya komplit. Sok bae tonton video abah, tanya neng kaca juragan, tanya ibu, tanya bapak. Mudah-mudahan sing kenging babalos di Gusti Nu Maha Suci. Da kasayan mah patukeun jeung kawonan, pasti aya ganjaranana. Sakitu ti abah video abah teu lami-lami teh. Mudah-mudahan sing panjang umur bari sararehat. Tah abah masih panjang perjalanan abah bade wisata deui ka tempat nu sanesna tah abah tonton video abah salajengna ulah poho abah rek mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin.